Didinya kudu apal. Naon gitu? Aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong. Nanya, Naon ibu? ari ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Gelisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu. Anu. Ibu gelisan ibu. Pokoknya mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Gelisan mantan ayah. Tuh kan, anu dibohong, mana emang geulisan mantan mah. Serba salah ngomong. Ya. Tuh tempo pamajikan batur mah mun salakina eudek digawe teh disun keningna, lain ayah mah ngaleos jeung ngaleos dek indit gawe teh. Lain teh hayang yang pemajikanana. Kahiji jauh, kaduan teh wau. Lain pamajikanna, urang anu diciumna. Salah. Si kamu cukup 20.000 sapoe gitu. Ulah sok ngagampangkeun, make jeung cukup 20.000, acan meuli gas, acan meuli beas, acan jajan budak, acan didinya rokokna ieu kadang kopi, kadang susu, ieu loba. Antik kan itu ani. Duit. Kesini dong aku butuh duit. Bu, Kade, rokok kopi. Heeh, nya tah ieu kita boga duit, ari kana rokok anak kopi inget ieu sapopoe teu ngarokok teu ngopi ge pingsan tuh tempo ieu cangcut pamajikan geus barelel tingali kutang geus barolong ieu da kumaha ieu. Aduh, ieu. Gaya kieu ngarokok we hayo, ngopi we hayo, ayeuna ngaluarkeun motor ada kulit. Naon? Naon dek ngalawan? Henteu. Naon atuh? Bau eta leungit bau tai. Heueuh bieu tos dicaing. Ih, Lainnya ibu mending ngarawas wae. lain ngarawas gari aya di imah teh bantuan pamajikan beberes lain anu usapan teh hayo we motor. Mantap cek ayah oge ijinan deui ayah nyandung jadi ayah bisa bantuan ibu. Nyandung we kana nyandung kos anu boga duit nya nu teh kudu boga duit. Geus kitu mah geus we ibu we nu kawin deui ame aya anu mantuan ayah neangan duit. Geus ge tong nyandung deui. Heeh, lain teh tadi atuh ngomong teh. Aya roda ditanjakan katinggang ku bangbung jengkol, aya randa gogoakan katinggang ku hulu kokol dor. Ya. Naon? Body ibu beak. Bedak beak. Pokoknya mah skincare ibu beak, pokoknya mah. Dasar didinya mah can mental skincare, can hayang beli baju mah, can resiko sapopoe mah. Atuh lieur unggal poe kieu mah atuh aya teh. Ya, lamun mung lieur boga pamajikanna ulah kabudak ngora. Geus sakali ini paling oge mentana oge balsem. Kata-katanya dong hari ini. Walaupun sudah tua, anak 3, tapi masih banyak cewek yang menggoda. Lain kitu kata-katana. Anu bijak we atuh. Dorok dok kurupu kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Dengekeun besti, sok aya paribasa, yeuh lalaki mah ka awewe cenah lamun bager teh aya duitan, dengekeun yeuh para lalaki oge bager ka awewe teh lamun aya kahayang, bener teu?